Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Otong bener rajin ker belajar. Rajin dong. Kan Otong punya cita-cita. Waduh, boga cita-cita. Cita-citanya apa? Jadi dokter, Tong? Ya salah, Bah. Kan Otong mah cita-citanya mau jadi tukang bensin. Hah? Jadi tukang bensin? Nah, Tong. Enak, Bah, jadi tukang bensin mah banyak duitnya. Lihat aja di pom. Kan kalau lagi ngisi bensin sambil megang duit, segepok. Aduh, bisa wae manehna yang jadi tukang bensinnya. Aduh, capek, Tong. Si Mama kemana? Dak, di dapur. Oh, di dapur. Aduh, capek, Geus datang deui nya. Ngeunah wae, geus atuh ulah wakat cicing. Tuh, gerohan loba tuh sesahan candi poe tuh. Sok atuh buatkeun. Keneh malah atuh kerek dijual gawe. Coba alasan wae, geus lah ayeuna mah juk gawe, ayeuna mah. Abong turunan Walanda ngajajah ka salaki teh kerek balik gawe ieu teh. Lawan, ka pamajikan teh, erek diajar lawan, hah? Aing ngalawan malah eta teh KDRT ngaranna memaksa salaki teh bisa dilaporkeun ku polisi ku urang. Geus wani erek ngelapor-laporkeun urang ka polisi teh sekalian we sok kieu. Ih, tong agebug atuh, doaka ka salaki kitu teh cicing harendang. Kerek balik gawe salaki teh. Duit. Yang tos atuh hayang kopi. Nempo duit mah hejo. Heuh, yang kopi. Singeunah. Ya, lah. Yang penting mah boga duit. Geuatkeun. Nya. Kita loba duit ieu teh salaki urang. Ngan salaki urang teh teh koret ieu teh kudu dikumahakeun nya nek duitna beunang ku urang teh. Rasain sia beunang sia ku urang. Geus ieu mah beunang lah. Iya, jadi kopina. Geus. Iya Kang, kopina ya. Sampai tunda. Loba duit. Nah. Atuh tong didinya duit deh kete. Oh atuhnya, di dia nya Kang ya. Sok, Sok. didinya atuh. Sing raosnya kan minumnya nya. Geus nya. Hah? Nah, kan di mana? Dia. Naon deui Kang? Iya duit lu. Dicokotnya. Ke dia. Ih, henteu. Curiga wae eta mah. Uang paliksa. Sok atuh teu percaya mah. Mana cing teu aya kan? Dia. Ih, teu aya. Dia. Tuh. Nyumputkeun wae ieu teh. Tuh saeutik. Yuk, ada boleh lah. Koret. Oh. Si Baba lagi banyak duit nih. Kita kerjain soalnya si Bapak mah pelit. Ya, kita kerjain caranya gini. Ya. Oke, sip. Si Baba banyak duitnya. Iya dong atuh. Hah? Kawan wah yang dicokot deui ku budak. Teteh, ke dia. Enggak apa-apa. Sini Bapak periksa. Tah, iya, kamu nyolong duitnya. Enggak mama, enggak kamu nyolong aja. Aduh, iya mah teh indung teu budak sarua. Uang peresan ieu malah mal waras. Mau gagal misi kita. Gagal deui. Geus tenang, geus. Yes, aya deui ideuna. Geus tempokeun nya. Moal gagal deui sia ayeuna mah. Cing rasakeun pokokna mah ieu teh. Jalma teh kudu di ieu geus. Ieu teh. Jung teh, kasihin ke si Baba
biar tidur, biar uangnya kita ambil ya. Teh, nah gini kalakah mama nulir ya teh. Tunduh. Coba air putih biar seger. Sok, terima kasih Jung lah. Nolong lagi kamu teh. Sumputkan duit tetah. Iya, iya. Nah, ada dia liur ya teh. Sare ya, ges cokot sih. Ges HS. Wah, periksa sih. Mana tahan aja duit nasya. Wah, periksa dulunya. Hah? Tom? Gimana duitnya? Gak tahu. Gak tahu. Nah, bisa berubahnya. Bah. Ada apa, Tom? Ini uangnya tadi mau dicuri sama mama. Mau dicuri ya? Waduh, untung ya. Terima kasih, Tom. Aduh, jadi oge ngalikeun motor. Geus kabayang Pak RT, Pak Jabat pakai motor anyar. Pada ngahormat lah pokoknya. Ya mah duitna kudu diieukeun heula, kudu disumputkeun heula bisa dikatakan aku si malak ya teh. Si malak kamana? Motor anyar ieu mah lah. Kang, RK mana? Ih, pandek ngalikeun motor nih, motor anyar Pak RT, Pak Jabat nih motor anyar gagah. Motor anyar itu beas geus beak. Oh, duitna oge eueuh. Gampang nganjuk we lah. Heula beas mun penting motor anyar. Nang mah. Uangnya tadi sama Dede kerjain. Siapa? Babahnya. Oh, bener Tom, bagus Tom, pinter otak tuh. Biar si babanya jalan kaki nggak dapet motor ya, sekalian syukur. Ya. Ih, geningan didorong motornya kemana motor anyarnya? Kapan cenah badan meser motor anyar? Lah, motor duitna ge leungit, ieu beak bensin ya buat duitna. Hah,